Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirihing setiap manusia hirup tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura bisa jadi urang kabeh kaasupkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah hormateun simkuring ais pangampi pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormaten simkuring. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan gaduh maksud nu dituju boga maksud nu disejak cenah bejana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur, tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah, cep nyarita kitu apan sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merakna kieu? Ngaran-ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Matak lamun aya ajengan sarupa kitu mustami teh geuning sok kieu wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat nu assalamualaikum. Lamun kanu diudeng kanu dijubah nyuhunkeun piduana pangarsa kangupun anak ka urang mah alhamdulillah ngadon nyuhunkeun selfie. Keun bae da ieu mah sakadar wujudna, ieu mah sakadar cangkangna. Sing hade kanu jadi indung, sing hade kanu jadi bapa, naha ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Ibadah hayang ditampa sing hade we ka indung bapa. Matak bubar ti dieu panggihan indung bapa, ulah pernah urang mah datang ka kolot nalika boga pangabutuh. Nah ari geus lunas pangabutuh poho ka kolot. Komo ya neng tanggal 22 kadang-kadang diperingati hari ibu jepret foto jeung indungna sayang mama aing mah wadah tara pan eta teh ngaranna teh kamuflase miningan beungeut ku saweui bari urang teh teh makhluk Allah manusia ngaranna da baradegong hampuranya ibunya disebut bedegong da heueuh palebah mana urang bedegong ka kolot urang usia 6 bulan 6 tahun cekolot nyai pangmencetan gen sirah mak jangar osok ngagugu bedegong nyai pangmencetan gen cangkeng mak carangkeul osok ngagugu tah ayeuna indung urang geus maot bapa urang geus maot ibu geus kolot boga anak ibu titah nyai pangmencetan gen sirah edeuk anak ngagugu lebok tah nu ngaran hisaban teh eta boro-boro tepung hisaban di alam akhirat di dunya ge geuning dihisab tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding mun ibu dihina batur poe ayeuna jawab ku ibu baheula bongan ibu pernah ngahina batur well tah genah euy lah heueuh nya hade ka indung bapa. Kedua, ibadah ditolak teu ditarima lamun pamajikan goreng patut ka salaki tenang bapak nu bakal meunang. Ieu teh juga yang balik. Sing hade kanu jadi salaki. Naha
salaki balik ti kebon, salaki balik ti sawah, salaki balik ti panjaban, papageun lawang panto lain ngablu wae atuh. Kalah kamu motoran hayang ti kusruk. Rengkuh ibu ka salaki teh bapa geuning sumping. Rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh. Cek salaki teh nya mah jiga nu capek salaki teh. Geuwat cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupun tenang. Punten bapana cai teh cai we teu aya gula-gula acan suruput ku salaki diinum ternyata jiga nu amis kareueut ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina. Beres sarupa kitu ceklan leungeunna suntangan ka salaki beres suntangan bawa ka jamban bikeun anduk odol jeung sabuna cenah ibak beres ibak papageun ku ibu ta ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak keur netepan beres salat punten ieu teh keur nerangkeun nu soleh lain nerangkeun ibu keur nerangkeun istri soleh teh kitu tah lain nerangkeun ibu demi Allah henteu beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh kana lahunan salaki. Bapana capelung saripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten anu kasuhun hampura anu kateda bapa teh puputon kembang kadaton buah kolbu jeung ciman jiwa hormateun abdi damun abdi hapunten bapa tah hampura ieu ceramah jero teuing naha da direret teh eueuh nu kitu atuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang langsung nagok menang duit teh tapi jawab ku ibu heug kitu bebengok ustad eudeuh urang kikituan tapi kasalaki nu kumaha heula atuh bapak geus di ujung bapak geus di luhur ngadenge berita bieu pek ka handap deui salaki nu kumaha nu kudu dikitu-kitu ku ibu salaki nu bener-bener tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoa mah gera masak tak pasageunana mah gera nyangu tak beasna mah gera dangdan tak alatna mah gera balanya yeuh duitna jongjon ibu tuh kadenge bener ibu-ibu kuat langsung gairah gitu jadi semangat kana ngaledek salakina mah tuh baeud ibu wayahna salaki mah kudu bijaksana ulah sok baeud. Nah, tina wujud ge beda lalaki mah kumisan jeung janggotan ibu eueuh kumis eueuh janggot baeud ibu lucu sanajan jiga jeruk eudeuh bitu coba lalaki baeud nya teh isin ku kumis nu kumisan bari panjang baeud da jiga lele useupeun pamajikan baeud itu wajar tanya ku salaki moal aya haseup lamun eueuh sana matak lamun pamajikan baeud tong ditanya geura sok tanya mah kunaon baeud pasti jawabanna ku sia entong ditanya anggur nanya anak kana awak lamun pamajikan baeud ka bapak entong nanya pamajikan tanyana awak bapak aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan geus kosong beasna meujeuh baeud toong duit digaletekan 10.000 aya tukang baso aya meujeuh baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh baeud toong wedak geus dekok tengahna meujeuh baeud bapak nu kudu sadar cokot 2 juta sampeurkeun ka nu keur baeud cawelkeun kana gadona tah mah 2 juta langsung harita keneh kumaha cek pamajikan lain ta tadi balen alias saimbang sedih sing alus kanu jadi salaki bener lamun ngagugahkeun caroge sun kening anggap ajar aswan nah apa ibu teh kudu merhatikeun lain kadar mang nyetrikakeun lain sakadar meredahareun lain sakadar ngeukepan tapi ibu perhatikeun akhiratna lamun salaki katibraan kulem teu salat subuh ibu nu kudu tampil gugahkeun sun kening tah bapak siap-siap engke bisi subuh eudeuh nabi sun kening di sun keningna nabi mah tara ngarokok jadi di sun kening teh seungit kasturi bapak deuk sare ngarokok heula deuk sun kening bau jigong dekul sun kening salagi depan muka aya naon mah sanes aya naon hampura lain deuk ngaganggu kana kanikmatan jeung karunia kulem tos waktosna netepan subuh artina ibu nyaah kana lahirna nyaah kana batinna ta eta nu disebut soleh teh matak salat ibadah nu lain moal bakal ditampa ku Allah lamun hade ka inung bapak hade kanu jadi salah katilu kadulur da loba teu saeutik jelema adi jeung lanceuk papaseaan melaan harta
lain aya nyaho urang oge teu saeutik adi jeung lanceuk pasea merebutkeun harta sing sadar keur naon harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun. Bener ya? Keur naon harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun, duduluran jadi renggang, darah nepi ka dipupus, urang maot, harta ngajedog. Gedong sigrong mobil mewah sabalaga eueuh nu milu. Matak hakikat nu ngaran hirup lain deuk neangan harta, tapi hayang tenang ku eta harta. Aya neangan harta mah da babari asli. Hayang beunghar tinggal daek usaha, ngan geus boga harta deuk kumaha. Teu saeutik geus boga harta ngadon sombong, aduh, kongkorong lempang dongku. Hayang nakol ku mik ieu. Boga gelang ai pangaosan teh geuning gigi beuring, hayu urang pangaosan. Geuleuh atuh. Harta disombongkeun bari bakal ditinggalkeun. Nah naonna? Bener? Sing boga kaera bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah lubak lebuk dahareun percuma loba dahareun lamun loba tatangga anu teu ngadahar percuma loba dahareun lamun loba dulur anu kalaparan keur nanahaon eta dahareun lamun loba teu ngadahar. Bener? Bodak 5 nu beunghar saurang tah nu saurang teh tong nyumbang ka nu jauh. Budak 5 nu beunghar saurang jadi nu saurang teh lain kudu nyumbang ka Bandung lain nyumbang ka Jakarta nu saurang kudu nyumbang ka nu opat saha adi jeung lanceuk urang bongan urang nu beungharna maka tanggung perkara kahirupanan dan opat kitu jeung dulur mah lain aya dulu heuh sok atuh sok aya dulur beunghar kakara di aku lagi abdi kumaha pelebah dulur sangsara yai pelebah hajat jadi babu dadakan di tanggung wadah tong sok kitu darah moal bisa dipupus paingan atuh Allah ancamanana salat ditolak zakat ditolak teu ditarima hiji goreng patut ka inung bapa dua goreng patut ka salaki katilu dulur teu akur jeung dulur weh teman-teman bubar ti dieu wayahna ibu ka salaki gerak tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jilbab tobat paling kuat 2 poe tepungan isuk dulur bisi teu nyangu jingjing beas dikeun ka dulur ulah ai ka batur nyumbang ai dulur diantep nanaonna nu kitu patut mah ria ngaranna bener ya karareuna nya ceramah teh nya pokona ceramah kieu mah resiko teu diulem deui paduli teuing da teu hayang-hayangan jadi penceramah reang ayeuna heuh telat geus apal urang ge telat atau kinten-kinten ibu bade wih mamangga we sok tanya ti mana atau kitu nana gerhana mah jeung telat sapoe ieu teh atuh ngalusian saberiji hampir 4 ieu teh terakhir cek ibu untung atunya 4 panggung mah lain untung rugi kalebah mana rugina jadwal lohor kuring teu tuang ngahargaan jadwal asar kuring teu tuang ngahargaan jadwal bieu ge kuring teu tuang ngahargaan jadwal di dieu apaan di dieu ge lain tita dahar kalau habak teh ceramah langsung atuh iraha urang dahar aduh cek saha make jeung untung boga jadwal sapoe 4 cek saha cek anu teu ngarasakeun matak hirup ulah loba ngomentar ka batur sok rasakeun jadi batur. Ibu ge tatangga dipangnyanungkeun jiga nu heueuh mapagahan sing kuat sing sabar keun bae da aya zaman nabina hayang nyakar si eta mah sabenerna beletuk mah salaki ibu nyanung paeh geuning matak agama teh gampang diomongkeun hese dipraktekkeun bener demi Allah hese dipraktekkeun kabeh jelema apal ilmu tahajud apakah jeung tahajud kabeh jelema apal sedekah apakah jeung gebro sedekah kabeh jelema apal akur jeung dulur geuning teu saeutik ajengan gitu papaseaan berarti teu akur-akur Allah lagedai aya orok keprok deh ngartieun gitu ibu ai orok keprok mah abdi ai kolot keprok mah rada kaharti ieu mah orok keprok heuh meureun ngarti ayeuna ibu datang ka dieu eudek naon lamun kudu puguh ya judulna mun tukang dagang neangan untung tukang tani neangan hasil tak ari ibu ngariung wayah kieu deuk pangaosan eudek naon pangaosan teh deuk neangan naon neangan ilmu asa teu percaya bener neangan ilmu
Lamun bener neangan ilmu gerak tanya ka Pak Ustad anu deket naon tugasna ilmu. Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Nah kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ieu teh baroga ilmu teh ngan paroek we hirupna teh. Bener ya? Apa ilmu sodakoh geuning itu fakir miskin diantep. Apa ilmu tahajud geuning moal penting hees. Apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning usoli itu usoli haben pasea. Di mana atuh letak ilmu teh? Matak ilmu bakal cicing dina tilu rupa. Hiji kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Ai urang ilmu karek samet mana? Jujur karek samet ucapan, pagawean mah can nemongkeun ilmu. Well, lamun jelema nyaho kana bab zakat bari jeung gebro zakat ta eta ilmu teh. Lamun jelema disebutkan kudu tabassumu kabil wajhi ka sedekah, seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sedekah, berarti kudu nemungkeun amis budi. Eueuh hasim beungeut geuning kanyataan mah. Ai dalil tabassumu kabil wajhi ka sedekah ari beungeut haraseun. Ibu mah kedangdanan satakar kebok make up dipake blas ongkos sifat komo keurna naon ari hasim pamatuk. Da batul moal ngahargaan wedakna, batul moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka akhlak sumberna ilmu, ilmu cicingna na hate bawa kana kalakuan, ta eta disebut perbuatan. Aduh. Ngageulisan awak mah da babari ruksak. Pan ibu ge baheula mah 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, boga budak 5 eueuh pikabitan, pededek awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabang da kaseredikeun. Nyeunit ka kantor desa ngayakeun senam, hayang langsing eta nu senam 2 tahun senam da teu langsing, kalah kebeuki buheukeun. Panungan ku bapa nu sok senam, beres senam goyobot, comro, misro, liliwetan ongkoh. Coba salaki nah bet meotan, mikiran hutang urut baso jeung goyobot. Well, mata ngagelisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngagelisan eusi hate paingan ilmu bakal cicing dina kolbi, dina kauli, dina fi'li, na hate, na ucapan, na perbuatan. Cek ilmu kolot tekad, ucap, lampah. Aku bertemu kamu teu indah, kamu bertemu aku teu indah. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, lain kabogo jeung kabogo, lain salaki jeung pamajikan, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Cing genah elo banu cara mah ungeul kanten. Oh, ditempo ku kabogo jeung kabogo malam minggu papangih genah-genah. Tapi Senin ngahuleng, nah beak duitna urut peuting. Berarti teu indah, Pak. Salaki ibu usaha 7 tahun papangih 2 poe indah. Mana buktina borosot cipeju. Teteh ladang indahan gitu. Tapi lamun 7 tahun salaki cicing di imah indah. Boro-boro kumaha cing ibu asa talung miara marmot. Isuk-isuk moyan salaki hayam datang kumaha cing ibu kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun geura salaki. Matak isukna teh hayam teh leungit nah dicekek ku salakina. Teu indah Pak pertemuan jelema jeung jelema mah. Matak pertemuan paling indah eueuh deui iwati aku bertemu dengan diriku. Aduh. Matak ibu sok pasea jeung batur teh wawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Coba lamun urang apal kana kagorengan sorangan da moal amek dihina batur, moal amek dihaledek batur, moal amek dipitnah batur, moal amek disebut bodoh ku batur. Dan nu pinter mah iwati Nabi Muhammad, urang mah baloloho hirup teh. Mana palebah pinterna Nabi Muhammad? Itu geuningan. Imah butut masjid gede, imah butut yatim katulung, imah butut miskin kasumbang. Berarti Nabi cerdas geus mikiran akhirat katimbang dunya. Coba urang boloho urang apa geus apal pi akhirateun tapi anggar pan boga duit 1 M milih nyeun imah milih nyeun masjid alus. Tanya kuring eta teh bebengok maneh lamun abdi boga duit 1 M deuk milih imah nyeun masjid ya imah we. Nama ke jeung imah bongan jelema ayeuna ngahargaan ka jelema ku hartana lain ngahargaan ku amalna. Coba Pak jelema miskin leket ka masjid da eueuh hargana, jelema beunghar bejad kalakuan dihormat dihargaan. Bener? Weh.
Jadi lain salah batur, salah urang keneh imeh. Sabdaya atuh da. Aduh. Nya gitu hirup. Tak ayeuna nyingalepan alam perbedaan cokot ku bersih hate bae. Da urang mah di Indonesia nu ceramah barada bae, nu penting mah Islam keneh Islam. Bapak boga sampe nu jeung gegetuk, nu jeung comro, nu jeung misro, nu jeung peuyeum, tong sok diadu-adu peuyeum jeung comro ancur heueuh lapar tuluy. Kumaha atuh dahar gumantung sapangabeukina masing balikeun sampe keneh sampe tuh geni. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, tong silih geunggeureukkeun. Anggur antep cenah milampah berdasarkan dirina sewang. Tuh kitu atuh pak hirup silih hargaan mah. Nah jeung adeuh. Tah matak ibu kudu apal kana jati diri awak urang teh. Papanggih jeung kagorengan batur balem, papanggih jeung aib batur balem. Naha da ibu ge boga aib. Nana gerhana dihargaan ku batur lain kuring anu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi Allah munian aib ibu. Allah munian aib manusia, nah manusia bet nyokelan aib manusia. Setiap jelema nu goreng hate bakal nyokelan kagorengan batur keur nemukeun diri goreng ka batur. Well, alah geunah setiap jelema nu goreng hate bakal nyokelan kagorengan batur. Hakikatna dirina keur nemukeun kagorengan ka batur. Otak bisi di dia aya nyokelan kagorengan batur, aya naon eta hate ka batur? Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli motor muntaber. Batur nyen pila sakalor. Batur meuli mobil paeh. Matak hirup hayang sehat babari, lain pedah dahareun opat sehat lima sempurna. Loba jelema beunghar opat sehat lima sempurna geuning stroke. Nah ari nu miskin bororoah opat sehat lima sempurna, nu miskin opat sehat lima seubeuh genep teu rab. Jag-jag we nya Pak. Heuh matak ulah nuding sehatna geringna tong nuding kana kadaharan. Lain sumber tina kadaharan gering mah tah sumberna mah panyakit hate. Batur boga kongkorong jeding. Matak kaituna nya barusuh we kitu. Nya sing hirup masing bisa bersyukur, ladang muludan datu bersyukur hirup teh. Ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang. Soca ku Allah diciptakeun keur nempo, lain keur popolotot, keur nempo. Antak lamun ibu popolotot wae ka salaki tah teh kupur. Aya jelema kupur bakal dicegah ku Allah minimal dibere penyakit nyeri panon. Pan teu bisa molotot jadi kieu. Ayeuna bapa hohoak dibere lisan keur mapatahan kalayan lembut ka pamajikan, ieu hohoak wae. Hohoak we ka pamajikan teh. Kene antep ibu, engke bakal karasaeun dibere penyakit nyeri huntu pan eureun hohoakna. Jadi penyakit teh keur ngeureunkeun jelema tina doraka. Tah mumpang meungpeung Allah mere sehat, mere umur geura areureun tina doraka. Lamun deuk tuluy wae doraka, Allah bakal ngirimkeun hiji penyakit anu urang bakal eureun total. Sieun nya. Bapak galak ka pamajikan, jebret tatajong, sing sabarnya nya ngeurepan salaki kitu. Keun we engke geta, engke dibere penyakit kieu geuning. Aduh. Tinggal asongkeun ku ibu mangga bapak bujur geura jejeg alah asa diledek Pak ngangkat suku wae hese samemeh Allah nyiptakeun panyakit mending eureun galak ka pamajikan ningang pamajikan nu dendam karese doraka ti aing aduh beuki nyeri eta teh hate hayang ngudag teu bisa hayang nyarekan teu bisa. Matak bahasa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar lain enteng berat. Ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat wah jeung hareueuh eta minta doa. Ya Allah paparin abdi kasayan dunya kasayan heueuh akhirat mah tong dipikiran nah Allah nu boga da kusabab Allah nyiptakeun dunya urang cicing di alam dunya pikiran heula dunya da dunya teh bekal keur ka ditu hade di dunya hade akhirat goreng di dunya goreng matak ulah waka nuduhkeun akhirat heula dunya heula pigawe kahadean engke ge di akhirat dibere kahadean. Ari ngomong hayang kahadean dunya akhirat aya di dunya teu akur jeung dulur pasti aja jeung tetangga boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok geus bener deui nya.
aya ongkoh hayang kahadean tak ibu suka doa ya Allah papari abdi kasayan ke subuh jawabanana kurumuy eta tetangga bari ceurik assalamualaikum waalaikumsalam eueuh aya naon nyata ieu teh budak sakola tuluy can boga biaya luhurna 1 juta handapna 500 susuganan di maneh keur aya geuwat ibu sujud syukur alhamdulillah ya Allah doa diijabah harita keneh ieu geuning anjeun mutus jelema ieu keur nyieun kahadean abdi ka anjeunna muga-muga ya Allah nyatet kahadean keur di akhirat kitu nganda anger bisi ngadoa kitu ge da eueuh di nu kitu teh eueuh anger ya Allah papari abdi kasayan kudu tetangga ibu keur wiridan waalaikumsalam aya naon we kieu keur wiridan ngaganggu teuing kurumoy we tetangga heula lain ka dieu teh deuk ngeslok alah jelema zaman ayeuna kana ucarak ecrok belenyah surah seuri palebah ditagih mah engke pabaeud horeang mereh teu dicarekan heueuh mana robana atina teh geus teh kitu ayeuna mah kieu tuh ngaliwat kamari teh ka imah RT aya tetangga keur ngariung opatan tak kurang anggotana hiji bikeun KTP jeung kakak tah pegawena aya duaan mau motor beat mending asup ka kukulunu kana ganggang kaluhur warna bodas kana warna hideung tinggal nangtung mane 5an aku bersumpah dan berjanji tina 5an hiji teu kabayar tanggung renteh opatan tah kadinya we mah Bang Emo ongkoh menta kahadean nah batur dikusrukeun kana jurang kahinaan kahadean nu bana nu keur dipenta well sadia atuh da nya cik urang ge ngadoa urang mah karek samet bibir can nepi kana hate can nepi kana pagawean laras Pak da ieu kita pakaosan ayeuna teh teu lain ku barhona teu percaya jadi kahadeanana tah tadi geus garoreng ustad teh kulila wae telat ka dieu ngagibah we teh Pak da teu bapak-bapak teh ibu-ibu teh da kitu kadenge kurang mah tah keur di jalan teh mata tadi teh keur haharewosan kitu 10 menit teh balik aing mah kumaha yo lain suudon tuh itu nu ngabejakeun itu alah mata kahadean teh cek orang Sunda melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi lamun akhirat hayang hade gerajieun ti ayeuna lamun hayang lega alam kubur da babari hayang lega alam kubur mah gera lega dada jelema aya di dunya nu kumaha jelema lega dada nu asa kampura batur cua urang cinta batur pedit urang mere batur baeud urang seuri eta nu lega alam kubur mah lega dada jelema di alam dunia maka lega alam kuburna lantaran di dunia lega dadana lain batur luas lain sempit wae dada teh budak batur ulin di buruan ka dieu teh bisa eleleungiteun sempit dada kitu teh gupayan ujang ngaduk kaleci teh tos tuang kitu atuh teu acan bere bala-bala lega teh dada teh maut didoakeun ku budak eta lega alam akhirat lantaran loba nu ngadoakeun di alam dunia well nya bener hayang dihampura dosa di akhirat babari yang dihampura dosa di akhirat enteng demi Allah kunaon atuh syaratna asa kampura ayeuna di alam dunya kasaha ka jelema nu dolim ka urang nu geuleuh ka urang nu rujit ka urang doakeun sing alus pan salat ge assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kaalusan kenca simbol kagorengan anger doa teh kanu alus doakeun alus kanu goreng ge doa mah kudu heuh bisa teh matak cek urang teu percaya oge beletuk isuk ibu salaki beger doakeun sing alus heuh cicing heula salaki ibu beger doakeun sing alus apaan assalamualaikum kakatuh assalamualaikum ya Allah caroge abdi nuju kagoda ku anak randa anak dua salametkeun anjeunna parekeun milikna heuh cari sing heula da geus berontak hatena atuh itu lamun anjeunna nuju ka mana-mana angkat-angkatan sareng beger jeung randana sing salamet kitu tah doa nu hadeng da anger teu percaya urang salaki ibu boge beak dengkak doana ya Allah mun keur motor sing ti kusru mun keur di hotel sing gempah modar duanana eta doana teh mana atuh assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca teh bener
Jadi salat can bisa dibawa kana laku lampah nu sabenerna. Jadi salat urang mah karek bisa salat syariat, can bisa salat torekat, can bisa salat hakikat, can bisa salat secara makrifat. Salat syariat awakna kabeh ge sarua ngiblat. Anu batur ka kulon urang ka kaler, kabeh ge ngiblat. Ngan ngiblat teh jeung hatena. Tah kupingkeun ieu. Salat syariat, bacaan sarua, gerakan sarua, sujud sarua, wirid sarua, kabeh eta mah sarua. Ngan salat secara torekat mah mawa hate. Jadi lamun jelema mawa salat mawa di bawah hate, Allahu Akbar, keung hirup. Pan urang mah lain, Allahu Akbar, cur hujan, ingat kana seseuhan. Bapak ge sarua, Allahu Akbar, kunci leungit kapanggih, juk ingat keur salat mah, hanapeun slow. Berarti sholat karek secara syariat, bacaan sarua, gerakan sarua, waktu sarua, sholat syariat. Bawa karena sholat torekat, hate atuh milu sholat. Katilu sholat secara hakikat, rasa dina hate aya dihanap, rasa batu rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Maka teu mungkin jelema nu sok sholat nganyerikeun batur, ngawiwirang batur, ngahina batur, ngahianat batur. Teu mungkin naha rasa batu rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, sehingga jelema nu sok sholat bakal peduli ka sasama hirupna sabab bingung batur bingung urang. Weh, beungan eueuh begitu. Anger we. Matak bangganya sholat teh nya. Matak judul tina Al-Quran ge akimu. Aya akimu teh tangtungkeun ngalaksanakeun salat babari. Tah nu hese mah nangtungkeun akhlak salat saenggeus salat. Bener Pak? Bacaan salat alus, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Alus bacaan ngan can jadi gambaran, alusna ucapan. Mana bukti alus bacaan tapi naha tatangga nyeri hate, bibir nyeri hate ku bibirna. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Aduh, beuki ungeuk salareok. Nah mah jeung ungeuk apaan rumah asa kabeh kitu keneh. Bubar sholat geus ngaku atuh ti mana Bang? Sholat atuh teu cara maneh. Aduh. Eta ngomong ari bacaan sholat alus ai bibir ka mana karep. Tah eta teh can sholat secara hakikat, can sholat jeung rasa-rasana. Sehingga moal kaalaman ku batur jelema nu geus boga rasa. Aya naon cing atuh sia teh beurit teu apal ieu keur pangaosan bae da mal ngegel sajahat-jahatna beurit eta moal aya anu beurit leuwih ti eta naon aspal dilebok leuwih ti beurit eta. Ibu sieun ku beurit eta bener ngegel henteu ngaganggu henteu tapi sieun kudu leuwih sieun Bu ku beurit anu gede make dasi ongkoh aspal dilebok minyak tanah dilaglag ku sia eta mah nah da urang mah keur ngomongkeun beurit da bungan juk bijil beurit matak beurit. Salat secara hakikat rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung maka jelema anu sok salat taong Abu Bakar cek Abu Bakar ya Rasul belah kulon aya randa anak dua cek Nabi terus ku kami deuk dijamin sapopoena ku gandum sakilo setelah bada asar Abu Bakar nyokot gandum dibikeun karana anak dua Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sirik kana amal Abu Bakar widi ka Nabi ya Rasul abdi ge hoyong kumaha ceuk Nabi sodakta bener juga tuh randa anak dua sangsara ku Abu Bakar ditulungan ku gandum sakilo akhirna sahabat nu tilu miluan jadi sapoe meunang 4 kilo gandum 2 tahun jadi bos gandum eta rana coba diurang aya rana anak dua pan teu gablek rasa urang deuk sangsara sabodo deuk teu dahar sabodo budak na sakola henteu sabodo ai salat pan tuluy ai rasa teu boga nya Pak lolo RT deuk aing oge cenah nurutan eusi ceramah si eta heeh cobaan ku RT isuk kirim biasa letter
kirim biasa letter nurutan Abu Bakar. Apakah DKM RW bakal nurutan? Moal. Kumaha cek RW? RT karek jadi RT geus beger mana. Jadi orang mah kana tudang tuding. Setiap perkara batur alus pasti bakal dituding. Komo lamun ranana ngora keneh. Hate nama teu apal mata hirup, lautan jero bisa diteleman. Hate diet manusia hese dikobet, diuk bareng, dahar bareng. Kadang-kadang satu kangen ngago goreng anu perkara anu dibarengkeun. Weh. Tak ya ge darariuk ieu bararang nyau engke balik teuing naon. Matak jalma tahajud cantang tu menang pahala tina tahajud, jalma nu teu tahajud cantang tu dosa lantaran teu tahajud. Henteu jeung rada hese nerangkeun kieu teh hese Pak. Goreng-gorengna IQ mah hese atuh. Jalma tahajud cantang tu menang pahala tina tahajud, jalma teu tahajud cantang tu teu meunang pahala tina tahajud. Kieu. Jalma tahajud cantang tu meunang pahala tina tahajud. Nah, apan memeh tahajud? OTW tahajud. Berarti ria. Dek tahajud ribuan rakaat gak ibu bengok ria datang mah haban we tahajud oh pahala nah ria coba nu teu tahajud menang dosa tina ria henteu da teu tahajud hees itu. Jadi setan mah pinter nu kedul digoda ku kedulna nu daek digoda ku daekna anu kedul digoda ku emungna nu daek digoda ku riana isuk bakal ditanya ti marana penting pangawesan atuh ria teh. Serak sautik ditanya ku batur kunaon serak tos ngaos Quran sareng salawat sababangi kumasia we. Allah itu nu seuring ngarahan hamburanya ceramah penting ge da dilempengkeun atuh sieuna runutan mata kuring teh nyeuneh metode dikieukeun pan ai kitu mah lumayan ya rada balengras. Ada di Indonesia atuh Pak di Indonesia mah ceramah nerangkeun neraka jelema Bali nerangkeun surga majarkeun lahuta di Indonesia lahuta cenah jelema mikiran surga gitu. Mentak di Indonesia mah rada susah nyiptakeun metode ceramah teh hese di Indonesia. Di Arab mah babari tinggal nerangkeun neraka ceurik jelema nerangkeun surga kabita jelema coba di urang nerangkeun neraka surga mantog jelema haban neraka surga ustaz rada gelo gitu. Di Indonesia mah rada hese tanyakeun ka penceramah di Indonesia nu ceramah susah sabab kudu nyieun metode. Di mana aya di Arab ceramah wayah kieu? Coba di urang wayah kieu waktuna hees ceramah keneh. Lamun kurang metode wah geus sayang hees. Nya. Adil. Mata ya kuring nyiptakeun metode. Tah termasuk nada. Nada ge metode dakwah melalui nada. Jagona Roma Irama. Ana ada urang nu ceramah lagi kumaha urang we. Tahu dia ibu-ibu sok atuh cenah nyanyi heula. Kumaha urang we. Rek nyanyi heung teu. Kumaha urang. Ayeuna ibu deuk cicing di depek, deuk baralik ju. Kumaha teu leung sami balik genah atoh ngeusan we. Teu kudu riweuh hirup. Bener? Roma Irama tak ibu baheula keur leutik geuning dipapagahan ku kolot baheula ku nyanyi. Neng neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung kolot baheula ayun ayun ami kisah tim bapak mah mantan kades cacak mantan mere komo kades nah itu cacak mantan kades mere komo hari saya Allah mohon bare syukur dibalik aing mah asa kakara sapanjang ceramah makanya minta foto di luhur
Nuhun pamantan kades Pak RW nuhun sing parak milik deket rezeki angga kebalai jauh cocobi teh doa teh khusus kanu mere ayo nu teu mere mah moal waka didoakeun sok we ngadoa sorangan lah nada menang eta teh nada menang maka jeung teu menang tuh aki-aki ge meme magrib make nada eling umat muslimin muslimat nyanyi pan eta teh hayu urang berjamaah salat subuh damang subuh kamah oneng ya oneng tadi itu ti lemur mau oneng nyaho abah teh wargina lo ilo kolot abdi aduh kolot sepuh aduh nuhun alah kena euy loba dulur euy nuhun cek ieu abah nu geudeuk nu beureum lamun urang jadi si abah urang mah sakitu ge mere coba maneh urang masak ya ge mere coba maneh ukur ngomong wungkul Allah metode ceramah baheula tah Pak ku nyanyi nya meunang Roma Irama dakwahna ku nyanyi pan aya geuning lagu judul lagu Istri Solihah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan loba orok can pulang dedek gerak pulang iya om dedek abdi mah resep kabudak teh hayang geura boga lamun urang geus boga budak dibawa teh pengajian teh nyerah pada nyecep kau mau pelebah rap mah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan nu itu keur ngomongkeun kieu cenah teu sangka cenah euy nana gerhana mah keur kasep teh alus suarana nuhun paparihan mere jiga nu hareup henteu atuh muji-muji dakwah ngaliwatan nyanyi wali songo dakwahna ngaliwatan nyanyi heuh wujud kidamba mohon lil hawa tumpak dung dung dang tumpak dung dung dang tumpak dung dung dang tumpak dung dang tumpak dung dung 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 ke HD musik nu nyanyi jeung nu ngamusik HD ieu aduh HD bener metode ceramah baheula teh lol deui pandangan budaya disebut kacapi suling eta teh metode ceramah kolot baheula kacapi kecap nu hiji suling susul sing eling tah ieu pengajian teh kudu make suling susul sing eling ulah isuk ditanya kumaha pengajian penting rame geus suling susul sing eling lamun can eling-eling tong waka susul sing eling kacapi kecap nu hiji kawatna 20 naon eta nu 20 sifat wajib Allah nu 20 nadana 5 dami natila artinya di dunya teh beda-beda silih hargaan dina beda jadi alus kacapi ge pan beda dami natila 5 treng treng dong tung ting tung teng tong 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 haduh lol pan juruk kawi rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana
nepi bujangan nepi ka leungit bujangna kacapi teh dakwah kusen heumeunang pek bae dan nu teu meunang mah pahili dangdut alus pan dangdut aya cengkoknya. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut Pak, tah lamun dangdut hayang tepi omongan kudu cicingna dangdut. Ieu mah dangdut asup kana adan, tah eta pi omongan. Manya aya adan hayalah sholat, hayalah sholat. Hoream di adanan kuno gelo gitu. Kunaon jadi pi omongan teu cicing dina tugasna masing. Matak cek urang ge matak tong cek urang Sunda mah tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang anu sok muludan carana anu tara carana tong silih goreng nu osok jeung nu tara. Da carana masing heuh eta. Ieu mah dangdut atuh asup nada kana adan. Puguh si eta datang dari gemuk masjid. Hararayang di adanan kuno gelo gitu. Kolot baheula mah patahan panganten sok aya sawer panganten. Bulung-bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi. Awor kedah ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin tuh tepi omongan lamun cicing dina tempatna tah ayeuna bab eta asupkeun kana Fatihah bisa capekeun bapak ngimaman di tukang 60 ayeuna nada jiga eta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha amina coba. Da yakin moal teu bubar eta jamaah baralik. Imam eta datang deui digemok teu sudi di imam kudu gelo gitu. Matak bener orang Sunda nyebutkeun tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang. Heuh eta maksudna geura sok cicing dina tugas masing-masing. Ibu jadi lalaki, laki jadi awewe bahaya. Ibu mah jadi ibu cerik, lebay, dangdos, tak eta ibu. Tong hohoak, tak eta ibu. Mun lalaki weweg, daweg. Matak lawan ha, tah lain lalaki eta mah lain. Nu kitu mah satengah lalaki. Ibu teu boga beas cerik, eta we tugas ibu mah teu boga beas cerik. Lain itu seserian bari silih suntrungkeun ngaran aing picilakaan. Bari ka mantan kades waktu gitu-gitu. Keur maleutik dikitukeun kudu gede atuh. Tuh cek urang oge asli tah. Otak geus segera cicing dina tugas masing. Maca sholawat aya di urang sarua Allah barareda. Garut maca sholawat ku gaya Garut, Tasik ku gaya Tasik. Banten ku gaya Banten, lamun gaya Tasik baca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik geblus ka Garut jadi beda. Sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha Garut. Tanyakeun tah ka urang Garut bisa percaya. Geblus ka Banten jadi hohoak. Da kasar pan Banten mah aing sia pan di Banten bahasa gitu. Geura lajuan YouTube abdi ceramah di Banten gitu tah. Aing sia. Aya nu ngomen urang Bandung, "Ye, cenah ustaz teh kasar." Apan urangna keur di Banten sia teh. Ai Banten di bawah bahasa Bandung mah ngarti-ngarti atuh. Da abdi ge ceramah di dieu bahasa Sunda, di dieu ai Inggris mah ada ku Inggris in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh. Kada ibu mah lain Inggris atuh. Matak dek ceramahku Inggris lamun di Inggris, dek ceramahku Arab lamun di Arab. Ai urang dia ku Sunda. Ai urang mah da cicing di Sunda, bari di lemur, ingat didik budak mung ku Sunda. Indonesia membeleng. Awas jangan main sisi balong. Nanti 3 jebur.
Awas jangan main sisi solokan, palit ke. Nu ngadenge beki ruji Pak. Kurumuy akina sogaya, weh cucu kakek dicari-cari gok di dia, aduh. Ngabibirang urang Sunda. Mata orang mah aku gaya Sunda we nya Bu. Teu kudu riweuh budaya. Wayang dakwah ku cara wayang. Udah bab rumah tangga geuning bab rumah tangga wayang dakwah tanyakeun ka Abah Asep almarhum. Dina bab rumah tangga aya bahasa kakawen dina bab wayang naon eta? Mapag baya kena lara dihin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina pakakawasaan pangeran ya pangeran. Abah-abah muji tesaka jeung sorana. Mapag baya bayu kena lara balangsak neng keur bobogohan mah nu dianggap rumah tangga teh indah. Tah tanyakeun ka nu geus kolot. Sabab bobogohan lain rumah tangga lain bobogohan. Bobogohan ngaranna ge wawadulan, bobohongan. Catot di tajong, kumaha cek lalakina, kamu sakit. Kumaha cek budak awewena, iya. Ke puskesmas ya, iya kamu perhatian banget. Tanya kan nugas kolot kieu, catot di tajong, kumaha cek salaki ibu, eta batu eta cokor, nalo atau mapag baya kena lara nu dipapag pibungaheun kat sepur makana rumah tangga pisang saraeun gini. Enit-enitan Pak Ulin pangih jeung lampu merah ngaharewos ka pamajikan. Kok di jalan ada lampu merah? Aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Yang ongkek ngadeng warara dual bongkul. Enet-enetan mau motor butut beberek-bekan didorong keduaan keur bobogohan cur hujan nyebutna iin diaan. Tah nu geus kolot kieu diboncengna motor butut ngagajeleng harita keneh dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh. Matak bener bahasa wayang mapag baya kena lara mapag nu dipapag baya bayu teh kabunga kena lara balangsak. Mangga disarenkeun ka bapak-bapak ngartikeun. Nya. Mata kolot baheula geuning sok ngaburkeun es bonbon, aya es bonbon, permen, manis asam asin rame rasanya, nano-nano. Rumah tangga teh kitu pisan teh Pak, pahit peuheul lada haseum karampa ku sararea. Nya, di mana amis rumah tangga memeti mitohageun geura tuong. Ai memeti mah aya 3 tahun minantu teu usaha mah boror aki kituan, jamotrot we. Otak ayeuna ya kuring tong keung nya ayeuna lain pan abdi eker viral cenah cek batur keuneu tong riweuh tungguan 1 tahun ka hareup 2 tahun ka hareup can tangtu jelema moal anu abadi Pak nya sugan atuh ke manu viral teh urang dieu ayeuna meureun giliran kuring setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya tah Bapak Kades pan keur jadi kades ayeuna jadi mantan tuh baheula jadi kades ayeuna jadi mantan kades mata gaya ulah sok jadi kades wae da geus mantan. Ya well keheul atuh da tuh matak dakwah baheula mah keren termasuk ieu muludan kunaon bet aya di Indonesia kunaon di Arab eueuh di Arab eueuh Pak muludan eueuh Rajaban eueuh Muharram kunaon di Indonesia aya budayana di urang matak geus jadi kabiasaan jeung ilaharna keuneu da budaya nu alus kan baheula mah pandina bulan mulud lain ku pangajian ku hajat buruan sok aya geuning nyadiakeun tumpeng ka bulan rontok ku sararea disebut cangkaruk naon maknana ta ieu tina muludan teh kudu nyangkarukna kolbu cicingna jero hate sumaramah dina baya eusina nu tadi bubar teh dieu alus ka indung alus ka bapa alus ka salaki alus ka dulur alus ka tatangga maot urang teu boga dosa di alam dunya salamet akhirat Pak
Matak lamun keur jelema nu baroga dosa ayeuna di dunya can menta hampura Allah nolak sagala-galana. Allah moal makamere hampura samemeh eta jelema dihampura ku pepada manusia. Tuh keren. Matak cek urang ya keren kolot baheula mah demi Allah asli. Matak disebut begini kan kolot baheula mah segala rupa teh jadi dakwah kayak sawen parawanten. Pan parawanten murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan juga lagi maketen jadi parawanten. Pan parawan murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan tak baheula nyieun parawanten ayeuna mah teu kudu da ayeuna mah geus loba randaten. Udah parawan ayeuna mah teu dijamin can pernah tersentuh oleh siapapun. Teu percaya deh. Urang balik pengajian sok dina poek patanggep-tanggep kudu parawan. Nah ibu juga nu hayang dibabiat ku ieu ampun euy urang deui ngaheureuyan ka urang parawanten naon di jero parawanten teh naon di jerona kembang ai kembang alat media keur sesengitan taman nusa teh kudu bisa silih sengitan ai batur tutupan kasalahan batur tutupan nah da urang ge embung aib urang dibongkar batur ta eta disebut we rasa jeung rumasa. Tahu urang mah karek boga rasa can boga rumasa. Bapak ngarokok enak. Aing ngarokok tina naon? Tina bako. Bapak mah karek apa ngarokok ngeunah tina bako. Iraha bapak melak bako. Karek boga rasa can boga rumasa. Nya. Bapak usah ngopi. Rawosnya ngopi. Iraha bapak melak kopi. Berarti karek ngeunah na ngopi can bisa kumaha melak kopi. Jadi karek boga rasa can boga rumasa. Ibu resep cau. Resep irah ibu melak cau. Heuh eta teh karek boga rasa can rumah. Tak urang ka Allah teh karek boga rasa can boga rumasa. Da lamun jelema boga rumasa mah langsung atuh Allahu akbar rumasa hirup diatur Allah. Rumasa umur pamere Allah. Rumasa harta dibikeun ku Allah, maka harta moal ditahan pasti bakal disodakohkeun. Umur moal pernah teu manfaat pasti bakal dimanfaatkeun. Ilmu sabab wawuh ka Allahna, maka ilmu bakal manfaat ku cara ngoncoranana. Tah, teu panepi ka dinya. Nu boga ilmu sombong ku ilmuna. Geuleuh. Nu beunghar adigung ku kabeungharanana. Ieu teh 40 gram dari suami masih ya cik urang oge. Hareupeun nu sangsara ngomong kitu udah hayang ngaroeg atuh. Bu. Sedengkeun cek ilmu kolot bae mah tong nempo sapatu ka jelema nu teu boga suku. Ta eta. Ayo mun kok anting anyar singlidkeun tiung ka tukang. Aduh. Asa hareudangnya penting ieu asa hareudang hayang kitu nah naonan kigituan matak ieu muludan teh adat kebiasaan bangsa urang atuh batur tara bae urang osok tuluikeun da jerona mah ngaji keneh ngaji tong hayang ngabanding-banding jeung Arab nah da urang lain urang Arab. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 sapeting tamat tempo di masjid penuh cobaan di dieu. Taraweh nepi jam 3 subuh urang mah yakin karek imam iya kana budu juga. Amin gitu kan. Nyungkun hayang gerak ngeusan. Dipimpin ku kades pisan harita teh. Isukna harita masjid di dia penuh nepi ka jam 3 subuh ngan ku kulun. Jarak 2 poe aya pinuh deui eueuh. Kala jijing kerungan nyeri suku. Kalau bade ditanya, "Mangna teu ka masjid ieu?" Rada kelo imam dicarekan. Lolo jeger bari make tato hiling cenah ku dewek di imaman. Ari ngaran-ngaran jeger pan ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas tuluy. Hayang eta ge anas rakaat kalima poho deui. Ai jeger pan dipikasieun ngaranna teh lah ka jamaah wios kulhu deui. Nu tukang beureun ebat, mangga we lajengkeun. Jam 8 anggeus taraweh digabrug teu sangka cenah maneh hade ngimaman. Tadi urang mah nu disebut hade teh nu tereh. Inilah Indonesia. Bener? Matak. Tah, wih ibu hujan. Ada rek amana deui ya salentrek bali udah hujan atuh. Nyarek maksakeun maneh. Jadi mun ibu wih abdi ngeunaheun, ngeusan aduh bagja. Ceramah teh bagja ya. Sing hujan ya Allah, sing hujan.
Ari ceuk panitia teh kumaha tuh cenah mun dikirangan anak kahalangan ku hujan teh. Aduh ampun nya. Tuh nyata keladang muludan teh yeuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun tah urang kikieuan teh judulna mika cinta nabi. Mun cinta ka nabi tuturkeun akhlak ucapan tabeat kangjeng tah eta cinta ka nabi teh nuturkeun akhlak tabeat jeung perbuatan. Tah ayeuna nabi cingan nu cinta ka nabi teh nabi tahajud unggal peuting duha unggal poe ai urang lain pan urang teh cinta bener ieu teh cinta ka nabi. Heeh, su atuh ceuk bahasa cinta teh kieu lamun ibu cinta selalu rindu, selalu ingin bertemu. Malahan ceuk saha geuning artis nu baheula. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Cenah cek artis ku menangisku karena ini mah teu kudu. Cobaan ibu nyanyi hareupeun salaki ku menangis kumaha sali waradul bongkol. Orang rindu nabi cinta nabi syaratna orang yang rindu itu selalu ingat. Jadi orang kikian dek inget naon karena akhlak nabi anu pikas nyerieun pikas ceurikeun. Contoh nabi init ka Taif di baledo kurang Taif ran cucut pak bawas tanda pika potong bijir darah tina pangamun dihalangan ku sorbana. Cek Abu Bakar kunaon magajeng dihalangan deuk ngeclak kana taneuh halangan deui kunaon ya Rasul bet dihalangan darah rek murag kana taneuh bahasana kieu malaikat datang ka kami lamun darah kami murag kana tanah Taif maka siap-siap Taif angin bakal badag langit bakal bitu dunya bakal hancur laut bakal bahe kuring teu sanggup lamun nempo Taif nepi ka hancur bari urang Taif geus maledog coba na gerhana mun anu maledog kudu malaikat. Ya, aku aing dikitukeun langsung kana taneuh. Parae. Matak paingan urang teu jadi wali, paingan urang teu jadi nabi da kitu atuh. Nabi mah nepi ka murag darahna dihalangan ku sorbana, deuk ragrag kana taneuh dihalangan keneh. Nah ya Rasul dihalangan, lamun ragrag darah kami kana tanah Taif, maka laut geus boga janji deuk ngabahekeun. Angin geus janji deuk mere puting beliung, gunung geus siap deuk bitu, maka kami sieun nempo urang Taif. Teu mawa iman dina maotna bari jelema doraka dibela keneh sanggup bapak hate nepi ka dinya. Oh pamantan kades baheula keur jadi kades nyoblos ka urang teu henteu coret perut lahu RT maneh cenah RT maneh nyoblos ka urang heuh nyata cenah hampurah henteu pecat ku aing jadi RT na paingan teu jadi nabi atuh. Heuh abdi ge sarua kata budak kuat di alung boyongkeun Gusti teu cara anak mah jeung kadinya geulis budak teh anakna urang mau ngomongkeun anakna ngomongkeun indungna subhanallah hate nabi nepi ka kitu matak laqad kana lakum fi rasulillah teh lain tuturkeun urang Pak berat sanggup urang nepi ka dinya cantang tuh. Jadi meeling kalahiran nabi adat kebiasaan bangsa Indonesia deuk naon deuk sadar kana lahirna nabi kadua deuk sadar kana akhlakna Kangjeng sok atuh nu kadua sugih nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu lolong bari Yahudi nabi mawa tuangeun dihuapkeun ka Yahudi anu lolong geblus ceuk Yahudi anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema sableng tong deukeut jeung Muhammad teu kasihir kuring panggeuleuh-geuleuhna ka jelema nu ngaran Muhammad bari nabi mere dahareun isukna nabi mere deui tah abdi rek nanya ka ibu barang mere ka tetangga ngaledek ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh hade atuh nepi ka teu neurak mending baralik cik urang mah alus apaan orang dek meeling akhlak nabi berarti kudu katuturkeun sekali dia tuh ibu mereka daharan ka
kata tatangga ngaledek ibu ngahina ibu dek mere di moal anger istiqomah tanya kuring kata gitu bebengok mana sih teh nana lain ngocok brot wae heug lamun kuring barang bere ka tatangga ngomongkeun kuring eudeuh mere level penceramah hatena leeh eudeuh ngan tungguan jarak 2 poe lamun si eta juga ngabudah tuluy ka rumah sakit gering perlu dicuriga ku urang di Endrina teh jelema kitu batus jadi ladang muludan teh nu ngomong jeung nu ngadenge sarua jahiliyahna bener ya udah kulah mentang-mentang urang sok muludan asa pang abdolna teh geuning akhlak Nabi mah can aya di urang. Heeh ya. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ayeuna urang boro-boro hayang 15 tahun karek 2 poe hayang nyekek ka sieu. Ibu bala ke rumah tangga, aduh moal aya deui nu pangkasepna iwati salaki abdi keur ngora coba aya geus kolot. Boro-boro kasep nanahaun heeh baheula mah moal aya nu pangjujurna coroge abdi baheula coba ayeuna gedebul datang segede rahul gitu jeung jelema mah nya keuna ku euwah gingsir Pak teu cicing dina hiji darajat matak ibu kudu bisa ngamalum naon nu terjadi ka batur abdi ceramah kieu keun bae tungguan setahun deui sugan we atuh daek digamis diudeng disorban ngan urang di bakal boga panyakit euleun nanagerhana ayeuna mah leuheung kitu pau talamun ya pun lanceuk ku sabab penampilan tos kieu entong dirobah jiga kieu bakal diomongkeun ku batur nah harobah kitu teh ayeuna kuring lamun kuring ngangacukan pun lanceuk kumaha cik ibu leuheung sabab hareupeun jelema mah nyieun perkara kahadean hareupeun jelema geus moal balik Pak 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan itulah hareupeun manusia saha eta nu sok mapohokeun kana ka alusan ieu tah makhlukna teh ieu tah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha apa makhluk ieu tah ibu-ibu nya cek urang talung baliknya beuki dieu beuki nyeri ieu bisi ibu kurang bukti yuk ibu rumah tangga 20 tahun imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya baju gonta-ganti menang saha eta menang salaki atoh sapoe bapa ngabonceng awewe sejen beger ngaranna nu 20 aya keneh eueuh nya cek urang oge beak bener Pak nya mata keukeuh deuk bapak ustad deuk bapak DKM deuk polisi angar ku ieu mah sieun eleh nyeun kajian bapak DKM kajian RW pidatona hararade angar hareupeun pamajikan nyeun kagorengan dicingit ceulit lagi moal sakali-kali deui mah moal ampun mah nya bah eta boga masalah jeung ibu-ibu mah hese anggeus lalaki jeung lalaki boga masalah sajam anggeus coba bapak jeung ibu boga masalah da ieu mah ahli sejarah 20 tahun ka tukang inget keneh matak nyieun kahadean mah entong hareupeun manusia 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan hareupeun alumah tibalik 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kahadean matak ibadah mah ulah karena manusia tapi kudu karena Allah Ta'ala tah uji nana gerhana tahun hareup ulum deui tong dibayar datang moal ana suud astagfirullahaladzim tah ieu teh ladang ceramah teh beuki namahan dosa ieu teh suud lamun kuring ceramah tahun hareup teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti kuring lain karena Allah karena duit nya matak abdi mah demi Allah ceramah teu mikiran duit Allah Bu besi hujan baralik itu ngalalawan wae tuh dah oke kuring lain ceramah kieu lain karena duit lain karena akhirat sabab bahasa kolot baheula tong sok mudag-mudag kalangkang heulang tak kalangkang teh dunia ya aya kalangkang tah eta aya kalangkang abdi tah yeuh urang udag tikus ruk kadinya beunang teu cilaka heueuh coba atuh kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring tah aya lampu sampeurkeun lampu tuh tempo kalangkang nuturkeun urang tah matak dunia teh kalangkang dina dinikmatina ge tetep moal bisa abadi
gedong sigrong angel balik nama kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah angel diantarkeun mah ku pasaran teu abadi boro-boro harta banda ieu eta nepi ka cinta ku bapak teu abadi maot bapak eueuh nu milu sugan ayah salakeun maot urang dieu mah nya sok aneh teh bapak ari abdi bandejeng saha ngiring we ka jero lamun urang tukang nguburkeun jejak ku aing jurmil meganeng ah itu keblus ka jero ruang kok mau naik deh ka luhur tah mau teh nyabok mah urang da gelo sia cenah ustad kitu cinta lain rek milu tungguan natus dina 100 poe aduh eta nu rek milu ka salaki warana dol bongkol buuk juk dibeureman deui rok juk dipondokan deui gaul bebas deui aduh boga lagi ku jiga angkot eueuh penumpang aduh gabrut mata cinta di dunia tidak ada cinta anu abadi cinta di dunia eueuh cinta nu sejati keukeuh cinta nu sejati mah Allah ka hambana inung bapa ka anakna Allah ka hambana sadoraka-dorakana Nabi Adam kusabab Allah cinta nalika nyebutkeun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dihampura padosana artina cinta sejati Allah ka makhlukna tapi hiji anu moal dihampura ku Gusti Allah saha iblis apaan iblis mah tahajud osok duha osok ka masjid osok maca Quran osok ngarti heueuh 80% ilmu aya di iblis tapi naha ku Allah teu dihampura hiji dosana sombong Nabi Adam dosana hiji syahwat ceuk iblis teh Adam ka dieu ta ieu teh maneh teh keur dibobodo ku Allah nah ieu teh buah keabadian disebut buah kholdi sok tuang ku anjeun kitu Nabi Adam kagoda lek langsung pada hukum digubrageun ka dunya tapi tobat dihampura syahwat tapi sombong hampura moal dihampura bab sombong nah jempek jadi terkesima ting terkesima ting nyadar iblis sombong padahal iblis teh ahli tahajud ahli duha ahli Quran ahli hadis ahli ka masjid iblis teh tapi nah ku Allah dosana teu dihampura ngarasa paling bener sorangan ngarasa paling hebat sorangan ngarasa paling pintar sorangan batur tidak anggap runtah we tah iblis ahli ibadah sombong rada meuje urang ba tahajud tara duha tara masjid jarang maca Quran boro-boro ai sombong ti bareto urang curiga iblis guruna ieu atuh da aduh ya kena cenah pajar nyao da urang teh nyindiran urang dieu teu nyarana teuing tuh dosa syahwat besar kemungkinan dihampura tapi dosa sombong moal pernah matak dosa nu pangbadag-badagna teu bisa ngaleungitkeun aku kadon nu dileungitkeun adalah Allah matak ibu ari Allah menyimpen wahyu ari awak urang mah nyimpen nafsu matak ibu lamun pasea jeung salaki teh kudu make wahyu ulah make nafsu ari make nafsu mah pan kieu mun pasea si bagong eta ka salaki nyebut bagong untung salakina pinter aduh berarti lamun urang bagong sapuputing sare jeung bikangna lol anak nanya maneh bagong bapak bagong mamah bagong ari abdi anak begu gunakeun atuh wahyu tah mun ibu ama ka salaki wajar ngan kudu ngagunakeun wahyu ai wahyu teh pituduh Quran ngaranna matak lamun pasea jeung salaki sok perang wahyu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh ka salaki yasin ditanggep ku salaki langsung dibere duit jawab ku ibu sadaqallahul adzim jadi doraka moal doraka sabab nu bijil tina letana ge subhanallah alhamdulillah Allahu akbar coba nu tadi bagong doraka gede mata tah fungsina wahyu teh memeres nafsu hartos nabi teh eta laqad kana lakum fi rasul teh hese mata urang lain sakadar mieling kalahiran nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Kangjeng Nabi hiji dua teh katurutan sugan nu katilu eta ilmu rumah tangga ya ilmu rumah tangga Nabi wangsul di masjid terus netepan asar Siti Khadijah nuju wiridan
Nabi nyanak teko nyalira nyijikeun cai nyalira ngaleueut nyalira. Siti Khadijah langsung mendepluk, "Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi." Tapi ladang muludang. Kumaha ceuk Nabi? Teu teu benu. Tah ena balikeun ka ibu. Lamun salaki ibu keur ngagoreng sangu, ibu nempo, "Aa benu ka abdi nepi ka teu miwarang." Eudeuk kitu. Ah cadu nu kieu mah. Cadu. Ngadon kalaki keur naon Kang? Ngagoreng sangu. Sakalian keur duaan. Atuh jadi muludan ieu teh karek inget kana kalahiran Nabi, can inget kana akhlakna Kangjeng. Majar atuh urang kudu muludan unggal tahun teh wajar. Da poho wae atuh kana akhlakna. Tamatak batur anu tara muludan tong digeunggeureukkeun. Bisa jadi batur baroga akhlakna, urang mah can boga gitu. Ya. Ya Rasul benu ka abdi nepi ka miwarang. Merek dieu. Istri solihah, istri soleh mah keur tuduh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur ngomongkeun istri solihah, lain ngomongkeun ibu. Keur ngomongkeun istri solihah, keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Ka mana bade kulem tunuh nya. Wios lamun akang miwarang langsung buringas mangga. Istri soleh tah teuing ieu. Ieu mah jigana sabalikna keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Reka mana nya sare we yakin mah setengah 10 ngebecos we kana TV listrik parema aing deui eta deuk sare tapi hohoak Pak. Jika nu kaasupan anjing edan sia teh. Cek salah ge teh lain pang ninyokeun cikopi. Dapur jeung mana teh deukeut maneh belana. Ngajajah ka pamajikan teh ripuh capek. Koko deuk sorangan, leos ka kamar, hurung ku simut. Ongko deuk sare tapi dadana hurung. Beuki rumasa. Dadana hurung, pek keur YouTubean nu dilalajoan anak gerhana meni era aing mah. Tah ladang muludan tetapalkeun atuh ilmu-ilmu rumah tangga seperti kitu, lain teras wae hate urang teh nya. Katurutan deui moal. Tuh geus lapur deui atuh. Cing atuh nu katilu asugan. Sugan sing ngaranna. Aya ngaran-ngaran sugan mah teuing aya teuing eueuh. Sugan anu katilu sugan di masjid teh ilmu keur DKM. Abu Bakar kunaon sipulan teu datang ya Rasul udur kumaha ceuk Nabi urang longok breng ti masjid ngalongok nu gering ditanya kieu ngalongok nu gering Nabi mah bejana gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha beak 500 dicabut ku duit Nabi nyabut duit tah digantian ku kami urut ka dokter mana nu karasa ieu didoakeun Allahumma rabbana simudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa la yughadiru saqama. Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana duit meunang panyakit cager. Karena ka bapa urang muludan nempo gering kitu teu percaya. Kades ka RW ceuk kades teh ceuk mantan kades RW bejana gering. Penuh gering mah gumaruda. Heeh. Sabaraha poe RW gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 eta ceuk mantan kades beletuk teh sing kuat sing sabar heukeun bae ujian ka dieu teh ngalongok we wungkul yuk assalamualaikum amekeun moal Pak kumaha ceuk si RT bebengok mantan kades nepi ka kitu-kitu kahayang teh karasaeun ku dirina beletuk teh heuy gering mantan kades teh itu dendam pamantan bejana gering sarua di numareuda heeh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 500 eta ceuk RT heuh sing kuat sing sabar kun bae keur diuji ka dieu teh kieu wae bungkul yuk assalamualaikum nah ada calager teh jogol di lapangan jadi urang teh aya nu coplok Pak mieling kalahiran Nabi hanya sebatas eling kana lahirna Nabi teu eling kana akhlakna Kangjeng tah dibere contoh 3 katurutan moal mata kudu ge urang ngayakeun kieu teh kadar eta batur henteu bae da ieu mah budaya Indonesia muludan berarti batur henteu muludan keun bae boga budaya nu lain meureun teu kudu silih geunggeureukkeun bener Bu heuh eta nu 3 kamalkeun mah da Allah tereknya insyaallah nge ngirung insyaallah
80% insya Allah teh bari rek dilakukeun, lain 80 bari moal. Allah rek nyalametkeun ibu teh lain ku cara ibu, ku cara Allah. Sekali deui, Allah rek nyalametkeun bapak lain ku cara bapak, ku cara Allah. Kieu ya. Anu nyalon kades, aya nu meunang, aya nu eleh, bener? 5 nyalon kades, hiji nu meunang, 4 nu eleh. Tah. Nu meunang entong nepak dada, nu eleh tong usap dada. Naha, nu meunang kudu meunang di dunya, meunang di akhirat. Anu eleh heup nepi ka dinya tong jadi goreng. Nah, sabab kieu anu meunang sok tagih janjina ku ibu. Des, maneh basa kampanye teh boga janji ti A nepi ka Z. Pan geus meunang, lamun Pak Kades teu bisa nedunan kana janji, meunang di dunia tapi eleh di akhirat. Wah, beres tidak ya bahan gelut ya. Pan maneh teh boga janji ka urang. Lamun bisa nedunan menang dunia menang akhirat, ngalamun teu bisa nedunan karena janjina menang sebatas dunia eleh di akhirat. Lain ukur rakyat nu bakal nagih janjina, tapi Allah nu bakal langsung nagih karena eta janjina. Tapi sabalikna anu eleh tagih ku ibu, pan maneh teh basakan kampanye teh boga janji ka urang ti A nepi ka Z, kumaha cik nu eleh apan keok beres Pak. Bener matak Allah dek nyalametkeun lain ku cara hade. Kadang-kadang Allah nyalametkeun jelema lain ku cara manusia tapi ku cara Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, tuluy teu tulus dikawin batur nyeri hate. Tah ibu teh saking ku stres jadi we jeung nu petot. Ayeuna kajawab ku ibu, itu mantan ibu anu kasep bari beunghar, gunta ganti pamajikan we, begung pamajikanna nah salingkuh wae da boga kasep. Coba anu ibu anu petot moal salingkuh, nah da moal payu pan petot. Inilah cara Allah dek nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah. Matak setiap jelema boga kalimat la haula wala quwata. Teu daya teu upaya Gusti angin salira teh eta teh babawa dina kalakuan atuh. Pernah ibu piknik? Piknik mayar 1 juta jeung katangga geus riungan nyieun kupak-kepak dahareun. Ibu capek teh nyieun dahareun kagoler sare we dina kursi nepi ka subuh jam 12 teh ditinggalkeun. Nyeri teh hate. Amek deuk ngomong naon ibu tatangga rada gelo. Aya duitna hayang, aya piknikna aing teh dibawa. Taluh ku aing sakalian. Amek ibu cicing na kursi jetrekeun TV jam 8 aya berita dina program Ciriwis. Di teh berita teh sini teh kieu, bus dari Bandung asup kana jurang maut kabeh. Deuk amek. Amung kudu amek. Apaan tadi amek? Tuhnya jadi alhamdulillah. Allah kudu anger amek. Berarti Allah nyalametkeun ibu teh ku cara disarekeun heula supaya teu kabawa. Dalam harita ibu cengras mah asup bisa jadi ibu ge kabeh cilaka. Matak Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah Taala. Sim kuring ge disalametkeun ku Allah. Nepi ka bagja nepi ka ayeuna. Keur kuliah baheula ngaheureun budak awewe. Urang curhat. Ngaharian budak keur kuliah semester 4 beger abdi teh budak bentangna pokon di perguruan teh itu bentang tulis teh ibu adi di mah eueuh we. Ari heueuh kan ngagambarkeun nu geulis mah kudu nu geulis. Aya ngagambarkeun nu geulis umuy ini mah bingung atuh da. Geulis nya ngaheureyan pede cinta neng orang mana orang ditu. Wios cinta lamun akang mileheungkeun lamun saya oge lamun siap akang bade nepungan ka ibu Rama. Nyeduhan kecrote eta harup sakitnya tuh di sini lah. Buat nyautan harus aduh da abdi teh balik teh kikianna tuluy kana dada. Nah hajina bajeng nyeduhan teu hararayang boga salaki ka jelema nganggur pangadulan ka urang nyebut nganggur pangadulan nyeri ibu sedih lur. Ngadoa tah abdi ka Allah teh ngadoa ya Allah dunia teh berputar abdi ana sangsara muga-muga we sing tepung abdi jeung ka beunghara kitu. Baheula lain ayeuna baheula. Nah mah jeung amin ayeuna. Amin nu ayeuna mah eleh Pak. Nah baheula ngadoa
Nepi ka ditebus ku segala-gala. Loleh corona geuning nya. Itu teh dereg kawin atuh ibu memeh corona teh kawin memeh corona kawin. Aduh bener meunang ku nu beunghar dasek manehna hayang nu beunghar. Diijabah ku alum apa mobil 3. Nepi ka mas kawinna wae 150 juta. Nya ibu juga bitanya 150 juta. Eta nu hiburanana si kun-kun anu aya judul lagu hayang kawin win barison ditaguhkeun ka imah urang kuat hayang bom anjir kasih eta amak Pak nyeri hate eta kuat hayang ngabom abdi hadir henteu da teu diulem jeung dina diulemna ge teh sudi kudu datang ka beak-beak tanaga ripuh teh nya ngamplopnya nyeri hate rugi teu akhirna teh eta akhirna lol corona itu bangkrut usahana pabrikna hancur mobilna dijual kongkorong lagi malahan ayeuna teh make keneh ternyata kongkorong teu bisa dijual tina lajada ladang tina caode geus corona abdi diangkat derajat ku Gusti Allah apaan dina YouTube na TikTok geuning ibu lalajo viral geuning tah ku viral teh jadi loba duit itu rag-rag ekonomi abdi naik ekonomi ayeuna teh cerai itu teh nada nga-WA atuh ayeuna ka dieu teh si WA na teh aa cenah emot keneh ka abdi anu kapungkur nuju mahasiswa ditempo teh PP-na si ieu euy kan abdi geus jadi ustad jadi era mun nyarekan cing teh emot aya naon cenah hapunten abdi teh baheula nolak aa nah cinta kunaon ayeuna make jeung paburantak rumah tangga rumaosan urang mobil tos teu gaduh sawas tos teu gaduh pabrik hancur aduh cintanya ngiring bela sungkawa ceuk hate mah lemok ceuk hate ayeuna mah cenah kieu we da abdi teh saranaan wiosna aku abdi ditampi eta mah Pak kuat ngebul eta sirah kumaha ceuk kuring hampura geus lain level Allah dek nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah matak la haula wala quwata illa billah teh abot Pak lain saukur dina bibir dipigawe mah berat kudu bisa narima kana kanyataan hirup bener ngurusan alah sieu jam 1 urang naik jam 11 ayeuna jam 1 geus 2 jam ceramah setengah 2 hah Ari ibu wabuh ka abdi wabuh lain kugas juga jeung tetanggana teu da wabuh cing lamun mun ka ustaz jeung eudeuh kieu ka urang wungkul ya nah aneh jelema teh ada urang nu cermah rek diinum rek teu kumaha urang nini meni sok perhatian ka urang tuh nya tah ladang muludan dibere opat akhlak nabi katurutan moal cing atuh nu terakhir sugan ieu katurutan nu terakhir engke di akhirat kami bakal bareng jeung jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jangkung bener kapan kitu hadisna ge ibarat curug jeung parantos di dieu merhatikeun budak yatim teu eta sugana beuki powernya muludan kumaha nabi ngangkat derajat budak yatim kieu nabi boga indung teu boga bapa henteu kumaha ceuk nabi hayang boga bapa kan tenang Muhammad bapa anjeun langsung diangkat anak di urang mah pan budak yatim teh ukur santunan setahun sekali bulan Muharram pertanyaan anak nah emangna budak yatim hirupna setahun sekali gitu matak naon lamun jamin unggal poe da moal matak beak boboko moal matak beak sawah ngajamin budak yatim demi Allah nah segala rupana ge ti Allah rezeki ti Allah budak yatim ge ti Gusti Allah urang mah ukur jembatan tah ina pakades nagog atuh pakades sabeureujieun budak yatim 10 sakolakeun ku pakades 5
budak eta moal dibuli, budak eta moal dihina. Nah bapana seorang kades, walau cek ustad abdi 2 cek ustad. Budak eta moal dibuli moal dihina. Nah bapana seorang ustad, lol kuring 20, nama gejeng 20, kades 5, ustad di dia 2, abdi mah 20. Nah apa ngalamun? Ayo ngalamun mah bebas dek 70 oke. Tuh ayo sugan. Matangna tong serius teuing ngatulin Allahok kayak gitu. Abdi 20, budak yatim eta moal dihina, moal dibuli, moal dicaci, bakal dihargaan ku batur. Nah bapak angkatna seorang nana gerhana. Tah eta cara Nabi ngangkat derajat budak yatim. Ayeuna urang hanya sebatas santunan setahun sekali. Pertanyaan anak, nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali? Henteu kan. Ayeuna aya nu hadir mengpengkuring terakhir biasa nama tara dah yang Bali. Sok ayeuna da di teh pasti aya budak yatim, urang mah mung isuk, mung jaga, mung pageto, ladang muludan pepeuriheun anu opat teu kapigawe, atuh hiji urang pigawe ayeuna nyaah ka budak yatim. Aya di dieu yatimna? Aya. Yatimna aya, duitna can aya, karek ieu wungkul. Tah wayahna cing nyungkeun sorban. Mana Pak? Gaduh ya kebut-kebut. Naon ningaranteun batur mah gelar sorban. Nah, sok. Sok kaluarkeun dek 5.000, dek 1.000, dek 5.000 kumaha ibu sok saridona ku abdi dek tempo ti dieu tan nu mere 1.000 ka ciri. Sok aku panitia, mana panitiana tah. Ya ti abdi heula atuh Pak. Can eta. Kumaha urang. Oh iya sekalian babaskeun ka dinya atuh. Ya Pak, iya Pak. Jadi teka ciri orang mere sabarahannya. Aduh, udah karepokna ya amit-amit. Wah, tuh. Alhamdulillah. Sok ngarah tereh abdi rek ngaleut heula sok. Bapak ngararat abdi tah mana budak yatimna sok ka dieu. Aya urang kali yatimna mana? Budak yatim lain nini yatim ya kan. Budak yatim. Mana orang kali yatimna aya sok ka dieu. Bulan? Aya yatim piatu tapi tanpa daksa. Biasa. Dek. Mana? Aduh ampun. Minimal atuh ladang mulut boga modal-modal ke akhirat, urang budak yatim kabelaan heubo. Da ai nurutan akhlak Nabi geuning teu katurutan wae. Bili sesama bios diharap Pak. Tapi sok we. Biasa soal. Ya Abah dia. Lingi Abah. Damang Abah. Nun ya. Cing sehat Abah. Bila bade ngaleut Abah, kam ngaleut. Capek ah. Capek. Ya teh kuat rada cangkeul. Cangkeul yang serikeun ibu cangkeul. Sok aya anu hakna tuh si Abah. Sok aya deui menang kali yatim. Oh aya tuh, Dedek. Oh. Alhamdulillah. Oh. Benar Mustami perhatian aduh. Ampun. Teu aya deui yatim. Ai bapa mah sanes yatim. Nah, kalebet teh naon? Nah, eta. Gaduh istri. Henteu. Sami. Ari abdi lucu tiap ngomong beberapa katakan wae aduh ampun. Langsung we dietang, Pak. Sok dietang sabaraha kengengna. Sini, Dek. Ada Dek. Sakola teh awas eta nincak batu. Nah, ka dieu we teh. Oh, calik kula ditu, Dek.
Nah didinya sekolah tuh dek sekolah kelas sabaraha kelas 5 SD saha guruna saha oh gitu oh bade dituluykeun sekolah bade sok we Pak nu teu mere paksa Pak. Nah di bibir urangnya kamana karot bae ah sok dietang kayak yang sabaraha coba ulah nu kalewat sini dek lamun sok da ya mah geus jinak ieu nah ada moal disuntik sieun disuntik aduh mana teu hayang ngangap saeutik oge Loh, Pak, dieta we ku panitia sok hayang nyaho kayak sabaraha hayangnya. Sok Bu bantosan ngarah tereh. Abdi. Tuh, alhamdulillah. Oh, cobaan. Sok Ibu, sok bantosan Ibu. Sok, babeurehan mereh henteu atuh ngitung-ngitung teuing. Pokoknya ngahina wae oh kena dedengan teh ngahina kena wae kan bae so. Lipat bikeun ka urang dieu naon oh pan ladang muludan kudu seuri kanu baeud. Oh seuri we ka ditu. Akeun bae da ai nyieun kahadean mah moal ngaran moal aya tungtungna tuluy we. Baeud batur ka urang seuri ka batur paling bosen duanana eueuh. Akeun bae. An bae. Pokona mah welkeun. Kuat ibu pikaserian orang pikaserian ya ampun jadi Ciramai kieu ya ngitung duit receh teh lila nah can nikah nah teteh can maut apaan jodoh pati bagja cilaka ayeuna teteh nanya nah can nikah nah teteh can maut kamana lego kole oh iya tuh ibu orang lego kole deuk naon ka dieu oh orang lego kole gini gitu acan hoream 1 2 3 4 kan obatan Bu kan wae mun alimun ka dieu mah tunjuk ku Ibu berarti 5 kayak ku panitia pasti kan ka dieu. Ieu teh sabaraha kan? Oh iya 1 juta. Tah Ibu Bandungan 1 juta tah. Aduh euy. Mana Pak? Limaan 5 urang yatimna 4 katanya bapak hiji tetunuh ibu ke abdi nu tunuh nempo ibu teh aduh
di tempat-tempat kalakah yang sare nempo ibu teh. Astagfirullah. Itu sararudi teuing. Lain aya urang dia bari heureuy nya. Aduh, ampun ya Allah. Ya 1 juta. Itu cacan ya. Abah gaduh murang kali abah. Ente gaduh istri ente, gaduh murang kali ente. Tapi hoyong gaduh istri ente abah. Alim naha. Sieun teu bisa maraban. Oh. Teuing ari abdi kunaon atuh abdi? Sieun teu bisa maraban gitu. Abah di bumi sareng saha? Nyalira. Pame abah, pame tuang gitu ti saha? Ti adi, oh gaduh rayi. Alhamdulillahnya abah. Yuswa sabaraha tahun abah? Yuswa. Umur abah sabaraha tahun? 4 hiji. Serius? 4 hiji. Ya 40. Abdi 40. Hanos ngomong abah atuh urang teh. Akang berarti Kang. Diteungeul. Allahu Akbar. Sing sabar. Kunaon sih urang ngomong teh susurian wae. Abah nuhun ya. Syukur abah. Ayat berapa? 1.640.000 cing nu belah ditu hayang sabaraha aya. Aduh ampun ya Allah. Ada nu kalangkung Pak. Yatim biar lu kalewat. Kunaon ceurik eta budak. Dedek kunaon ceurik? Kunaon? Dedek kunaon? Yo, tisu yo. Sabaraha teh, Bu? 700, 2 juta. Ya 700 ya, 700. 78 10. 2 juta. Maka beri hayaan anu yatim supados naik ka panggung we. Ti ibu cucu mana ibu cucu biasana di RT 2 RW 10 atos ibu cucu tadi aya ibu cucu teh 3 nya putaranya sok sareng murang kali orok 2 tadi 2 atos ay di RT 3 aya teh di RT 3 sok khususnya di RW 10 Tegacang daya sok beli aya ge anu sampai wios sok untuk tak seberapa, Bu? 200. Putra Paikin mana Putra Paikin? Gina sok Gina naik Gina. Sok Putra Paikin mana Putra Paikin? Gina. Tadi kayaknya Putra Teli sok. Putra Eli, Putra Ibu Cucu, Putra Pak Ikin. Nya Putra Eli ai sok naik. Daya geus kala dititipkeun ku panitia. Berarti jumlahnya seberapa? Ti dieu teh hiji 2 3 4 betul. 4. Tapi iya gitu. Sok.
Mohon lah. Ya. Sok anu aya anak yatim we naik we sok. Terus di luar RW 10 ke sok pios naik. Tenang naon sok. Tenang sok. Sa aya anak yatim teu. Sok teh naik we naik. Sok. Ya. Itu anu tadi ke bios teh dititipkeun ieu ke di RW 10. Oh itu aya kene. Sok naik. Rp2.000.000 1 2 1 2 3 4 2.540.000 hari atas berapa Bu? 2.540.000 aya Pak Ustad di dia Pak Ustad setempat oh nuhun banyak lain maksudnya teh dipasihkan anak ku Pak Ustad nu di dia gitu sudon wae 17 nah sok aya mah Pak dek tarati dek ngadeg jadi sabaraha jalmi sadayana 10 Tambah 2 kali 10 sabaraha 20 berarti 2 juta benar pas Jemberang kali yatim 10 ya Pak urang bagi 200 ewang Pak mangga aku bapak sangakeun aya Pak Kades teu Pak Kades Pak Kades mana ya tak itu ya kan baju hideung heula oh nu tadi ya pamantan pasikeun ka murang kali eta nu koneng yo dedek tah berarti aya murang kali teh sisana teh genep coba oh oke pada dede terakhir 5 berarti 1 juta bangga nyangakeun nah nya kita sebenarnya 200, 300, 400, 500 nah ya Abah 500.000 kanggo Abah apunten abdi nuhun doakeun abdinya nah aya Pak DKM mana Pak DKM masjid di dia oh Bapak punten eta mah kanggo naon we kanggo di masjid kaperyogian di masjid da ieu deui keur naon ieu di gunung Pak sakantanan sareng ieu alah punten milih gabis pesakan milih ieu beli ical oh gitu alhamdulillah atuh ka dieu kan udah Pak beli ka dieu oh, ya, kamu menang duit sabaraha? 200. Keur naon eta duit? Keur jajan. Kamu sekolah kelas 2 SMP. Eta duit 200 keur naon? Keur gugunuk HD. Ces HD keur gugunuk. Kamu udah gaduh cece 200 kanggo naon? Jajan HD Dede cece eta 200 kanggo naon jajan HD ieu kanggo naon jajan deh lamun ibu gaduh 200 kanggo naon ibu alhamdulillah heuh da ti hiji nepi ka 3 ku urang teh teu kapi gawe susuganan we atuh urang barang bere ka budak yatim ai berkelompok ieu mah
susuganan manfaat kanggo araranjeunana. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paratnya para luhun anu rek ngeusan para luhun anu kasuhun ninggalin di pamri hampura anu katedak billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.